deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun Injani tiasa dibebaskan ku Janaka anu nyamar janten Barjaya ketinggalin aku orang alas waringin nalika Barjaya kenging wartos kitu langsung we Janaka sareng Injani tadi ubar namung teu tiasa kapendak akhirna Barjaya dia laporan ka Nyai Wulung tapi Nyai Wulungna teu tiasa diganggu dah nuju indah sareng si Kamprong Baginten gitu ya nu antukna nalika tepang sareng si Dugul Waru Barjaya bari ngantosan Nyai Wulung sejak nepangan ka atau meninggali kayaan si Garang Larang urang lajengkeun putus konseling tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Datang ke tempat anu dituju bisa ke Bandungan ku Barjaya jeung si Dugul Waru kayaan si Garang Larang anu beuki dieu beuki tambah jag-jag kayaanana malah paromana oge geus seger deui ayeuna mah. Hebat Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik bener-bener hebat. Kayaan si Garang beuki dia teh beuki tambah seger we ayeuna mah. Ku kira-kirana sabaraha poe deui ya cager pulih sapinuna Uyut Upik teh. Nya ku taksiran makna poe-poean deui ge pulih kaayaanana anu keur diubaran teh. Ngan memang entau bisa dirusu-rusu beranana sebab kewilang tato di jeron kecidak luar biasa beratna bener ente Kakang Mas Toto yang emang gitu entok salah iya teh ngamun tumiba kak jelemak biasa mah ngenggos anggosan ngirupna teh entok bisa ketulungan doi jiwana ngan iya ya budak memang luar biasa iya tenaga lepisanana ngejeng tenaga saktina entok bisa dianggap ngenteng
Nganuk mantak kulot kudu muji kena keebatan anak ngiyok budak. Entok disangka budak teh kene geus boga kuatan-kuatan anu entok disangka-sangka. Ngen wiyahna meneh senajan capek ngogek ngopi kudu terus entok ngoron-ngoron ngobaran ngiyok budak itu. Kumaha doya tungakang toto dangges kieu kesangkupan ngurang rek nguberan nepikeun ka cegerna pisan. Nya mudah-mudahan bengatu dina sebraha poe deui anu bakal datangan bisa pulih deui seperti biarana bihari deui gitu tangan dan berjaya. Nya syukur atuh hari gitu mah. Kangaranan bener si Garang bisa pulih deui seperti biasa. Mane dua antang tuh bakal bisa mulang ke lemburan. Dan aya beja anu matak sugema ya i Garang. Nah beja naon berjaya. Coba jelaskan ngomongkan ke aing sia teh. Ngan mentong lila teuing ngajakan ngobrolna sia. Ganeng ka aingna. Jadi ngeunaan si Kamprong teh ya. Tetela ayeuna mah geus di pihak urang. Manehna tunduk patuh ka Nyai Wulung. Nganu harti kakuatan urang kawilang nambahan ayeuna mah. Sabab si Kamprong kawilang jalma anu memang punjul ilmuna. Dina waktu harita oge ku Barjaya jeung si Dugul Waru dibejakeun ngeunaan kayaan si Kamprong anu bisa diperuhkeun ditulukeun. Ayeuna geus dilinglungkeun jiwa jeung pikiranana dina pangaruh elmu gandrung ayu. Beurang beja saperti kitu si Garang larang milu suka hate. Nah, saterusna nyarita. Aing panuju oge tengah dengan beja anu saperti kitu. Ngandung arti si Kamprong bisa dimanfaatkan ku pihak orang. Bener tuh Waru gitu sia. Bener ya Garang. Ya bener. Ku cara gitu kekuatan orang bagi susah diimbanganana. Kumo lamun ngingetkeun kaayaan si Santana anu nepikeun ka ayeuna. Masih kene ngajoprak tacan aya nu ngubaran sakedeung deui oge terus modar sigana mata. Si Dugul Waru jeung Barjaya pada ngumbar kasuka hate. Nah, sabab pada nyahoun kana kaayaan Santana anu kalah ka diamankeun ka tempat Eyang Widi Sakti bari tacan kabejakeun di ubaran. Eyang Toto Suroto ngabagikeun paneutupna ka Barjaya jeung si Dugul Waru teu lila terus nyarita. Ngaduh, iya ya teh nya punten yo. Nya ngupami tiasa nama yang ulah nerusan ngejakan ngobrol ke si Garang yo. Make jeung teu meunang ngobrol segala rupa ieu teh ha. Lo. Ya sanes entok kenging. Sanes dan Berjaya. Tapi yo. Cek Garang teh butuh perhatian nganu khusus. Jadi entok kenging lami-lami di ngajakan anak ngobrol nah. Sabab ngupami gitu ngatumrenan kula duaan selaku tabib nu ngelandongan jadi cicing untuk ngelakukan naon-naon nya bener entuk ngopi sumun leresi tate Aden sanes badhe nyaram kana naon rupi anu di nuju dilaksanaken nangingnya gitu dang upami teras-terasan di ngajakan baik ngobrol mah penginten bakal nyongcai waktu sedengkeun ngapanan ieu teh pelai enggal-enggal demang deui seperti biara-biarina sanes kitu Kakang Toto. Nya beneran jadi gitu ngari pentingan nama sing sanes badhe ngatur
nya tapi ngupamina kejongjonan ngobrol ngengkena teh sing bilik kerugrak doi. Jadi entok kedah kesinggung, ngatanapi entok kedah salah paham. Pokoknya mah semuon gitu keayaanana. Jadi entok ngandung artos, entok ngewidian ngobrol di dia, entok gitu. Entok ngayak ngemutan gorengan gitu. Keur eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik masalah ku tabib sakti anu keur ngubaran sigarang larang tangtu be hayang buru-buru cager. Sabab lamun lilat teuing aya di dinya mah puguh geus teu betah. Batak lamun lilat teuing diajakan ngobrol geus pasti bakal ngaganggu kana lumangsungna pagawean tabib sakti. Sigarang larang netep seukeut kabar jaya jeung si Dugul Waru bari terus nyarita. Boleh ngomongkeun si Oyang Toto bener sih ya. Barane doaan mending kene ini cia ayona keluar di dia sih. Di luar lah ngobrolna delai ngoge sarua jangar kana bebatok yo ari lila ting diajakan ngebacot atau ngadenge anu ngebacot mah. Asoklah kana luar sih lah. Nah, ganggu pisan sih ngebacot ayo. Biar jangar ka aing ning koplok sih lah. Jadi gitu tanto kedah kesinggung hati ngari margi semua ndak perantos gitu ngapa nanti si garang oke kado ento kedah kesinggung mangga aja nama ngobrolnya langkung saya di luar baik sungguh punten ya tesanes kusir namungnya eta daku mangatus supados anu enta damang enggal pulih deui saperti piari pamugi salira duangan ulang kesinggungan manahna mun dak kanggo kesayan anu nuju di landunganana monggo salah di luar heula kan itu mantong sia lah teuing aya di dia aing acan sehat bener sia mantong make geuning ngajakan ngobrol ka aing anu keur diubaran saya keluar dah jangar ka aing nanti gimana rantong itu Angaranan si garang larang anu geus nyarita seperti kitu mangka si Dugul Waru jeung Barjaya teu bisa ngabangkang dan samemeh keluar Barjaya harita terus cerita ka si tabib sakti hadeeu ingetkeun ku baraneh duaan kubaran si garang larang kudu nepikeun ka inya bener-bener cager deuleu ingetkeun kasalamatan jiwa maneh duaan gumantung kana hasil gawe maneh duaan pembayang salamatnya kudu dinyakeun si garang larang sing cager arti berenya ya ke artos deh entok kedah ngencam kitu aden cumuhun apanan ke Bandungan dinten oke kaya no dilandongan tapi saya majeng ke sehat jadi entok kedah ngancam nyingsinannya gitu geus kitu mah Barjaya jeung si Dugul Waru terus keluar ti imah anu dipake tempat keur ngarawat jeung ngubaran si garang larang dan kumaranehna bisa ke Bandungan kayaan si garang larang ti poe ka poe memang beuki maju ka sehat. Wargi Dahlia urang caturkeun anu aya di alam gaib. Harita si Konceleng jeung Mang Odek dibawa madep ku Ki Anggara ka Raden Buana Sumbing.
Sanggeusna mere sikep hormat harita si konceleng anu negerakeun pamaksudanana dina waktu harita. Mugi ya maka uning gawe ku salira ayeuna abdi sareng Mang Odek nepangan saya sanes teh bade aya nu didugikeun ieu teh. Cik kubayi konceleng. Kula memang geus teu sabar ieu teh. Hayang geranya kumaha sikep pamadegan atawa jawaban kana naon rupa anu ditepikeun ku kula teh. Coba geura dugikeun ieu. Sarebu mugi ulah janten bendu kahapunten langkung ti payun sapeda ayeuna abdi kumawantun nyanggem ka salira ngeunaan naon rupa anu kantos didugikeun ka diri abdi. Aya emutan kieu ieu teh nah teu langkung sae upami Mustika Buana Putih teh diuji heula kamampuhanana kanggo ngalandongan nu jadi incu. Ayo margi abdi bade kumaha tiasa sapinuhna tarung upami pikiran abdina teu waleh salempang kana kaayaan nu jadi incu. Terus anu kaduana nah abdi ayeuna kumawantun ka Raden Buana pikeun ngalandongan heula pun incu teh. Sabab ya terus serang ya pengalaman anu munggaran pikeun diri abdi ngiring aub kana tarung tandingan para jago di alam gaib. Nurutkeun katerangan ti salira Raden Buana mah abdi hiji-hiji na jago ti alam manusia teh. Salajengna deui abdi teh sesatna diubar-ubar ku waktos Raden. Bilih upami lami teuing mah pun incu moal tiasa katulungan. Terus anu pamungkasna abdi bade maca pahitna we Raden. Saupama abdi teu tiasa menangkeun eta tarung tandingan nah Raden Buana kersa nambutkeun eta Mustika Buana Putih kanggo ngalandongan pun incu. Kitu tah rupina Bang Baluh anu aya dina hate abdi teh Raden gitu. Jadi gitu maksud Ki Konceleng teh ya. Memang wajar sarta bisa kaharti ku kula ieu. Jadi kieu ieu. Memang bisa kaharti pikeun ngabuktikeun kaampuhan Mustika Buana Putih memang kudu diyakinkeun heula. Ngadahampura kula teu bisa mikeun lamun ieu mustika dibawa keluar ti nagara Buana Sagara. Sabab lain ngan saukur Konceleng ungu anu ngincer ieu mustika teh. Kula embung ieu mustika lagrag ka jalma atawa siluman anu boga niat jahat ieu. Dah ngeunaan tarung tandingan Ki Konceleng tong salempang. Lamun menang dibikeun tah Mustika Buana Putih teh jadi milik Ki Konceleng. Tapi lamun Ki Konceleng nepikeun ka elehna ku kula dibere injem eta mustika pikeun ngubaran anu jadi incu. Terus oge ngeunaan waktu Ki Konceleng oge tong salempang. Sabab engke acara tarung tandingan para jago teh diayakeun di salah sahiji tempat anu istimewa pikeun kaum siluman. Eta tempat khusus keur para jago ti kula pikeun numpi diri ngasakeun ilmu. Istimewa na eta tempat. Gitu. Waktu teh jadi ngendoran. Eta tempat sapoe sarua jeung di dieu jeung di alam manusia sajam. Jadi sapoe di dieu
di alam manusia mangan ukur sajam. Jadi konceleng teu kudu salempang ku waktu. Sabab eta acara diayakeunana mung 5 poe. Ngadu arti di alam ieu jeung di alam manusia ngan saukur kurang leuwih setengah poe. Eta tempat disebut Nusa Larangan. Tempat para siluman numpi diri ngasakeun pangarti. Ayeuna ukula bakal dibuktikan kumaha keampuhan ieu mustika buana putih teh. Sangkan ieu konceleng percaya. Wayahna ieu konceleng be langsung anu nyobaanana. Maksud Raden teh abdi nyobian kumaha teh? Apanan abdi teh nuju tatu Raden. Nyawayana be ikonceleng kudu tatu heula nu berat. Sangkan ikonceleng percaya kana kamampuan ieu mustika buana putih gitu. Oh mohon kartos nya maksud teh abdi kan nuju henteu naon teu sakinten gitu kan teu nuju tatu nya matak tadi dibejakeun wayahna kudu tatu heula. Mepat saya meyakin karena kemampuan ieu mustika. Raden Buana Sumbing tangtung bari ngalieu ka si konceleng terus nyarita deui. Ieu bikeun ngabuktikeun keampuhan ieu mustika wayahna ayeuna di konceleng nangtung di lembah ditututuh. Bari mayun ka kula. Si konceleng ngagugu karena caritaan ti Raden Buana Sumbing. Si konceleng nangtung di hareupeun Raden Buana Sumbing kurang leuwih aya kana 20 lengkahna. Saterusna Raden Buana Sumbing ngagerakeun leungeun katuhuna disurungkeun ka lebah si konceleng anu pancuh nangtung. Dia. Jebrom. Dadak wenang cengkang gebut. Si konceleng awak ngajengkang terus paling lemah beunang ku tenggelan jarak jauhna Raden Buana Sumbing. Di selajur bibirna ngalai getih haneut keneh. Kayaan si konceleng teu bisa langsung hudang ngan saukur bisa humaragung dahan ka nyeri. Tanda yen si konceleng nyandang tatu di jero. Saterusna Raden Buana Sumbing diuk deui dina kursi singgasanana. Sarengan si konceleng digondeng ku Aki Anggara jeung Mang Odek dibawa madep ka Raden Buana Sumbing. Lantaran si konceleng teu bisa diuk-diuk acan, akhirna si konceleng ngan bisa ngagoler we bari muringis nahan ka nyeri. Raden Buana Sumbing tetep antep ka si konceleng bari terus nyarita. Hampura ieu konceleng. Ieu hiji-hijina cara sangkan di konceleng percaya karena keampuhan ieu mustika buana putih. Ayeuna kukula bakal dibuktikeun kumaha keampuhan ieu mustika. Saterusna Raden Buana Sumbing ngaluarkeun mustika buana putih tina kanyut kundang kulitna. Eta mustika teh gedena sagede kaleci. Aya warna koneng jeung bodas. Herang ngagenclang sarta ngaluarkeun cahaya nu matak serab anu ningalina. Saterusna eta mustika teh diabuskeun kana gelas anu aya caian. Raden Buana Putih neutup seukeut ka Mang Odek bari ngasongkeun eta gelas anu aya caian. Nu caina aya mustika buana putihan teh. Bari terus nyarita. Ieu cai dina gelas anu geus diisian ku mustika buana putih canak Mang. Teras inumkeun ka ieu konceleng. Pikeun dibuktikeun keampuhanana dipake ngubaran. Memang kedah kieu carana. Sok geura tarima Mang jeung laksanakeun. Harita ku Mang Odek gancang eta cai inum teh ditampanan geus kitu diinumkeun ka si konceleng. Eta cai langsung diinum ku si konceleng nepikeun ka beakna.
Sanggeus nginum eta cai si Konceleng jadi lelenggutan. Kuledag we sare tibra. Puguh Mang Odek jadi salempang. Kumaha ieu teh Raden? Duh, Ki Konceleng geuningan jadi teu sadarkeun kieu ieu teh. Duh, nah ieu teh kunaon gitu Raden? Duh. Teu kuda naon Nang. Mang Odek teu kedah salempang. Eta kaayaan memang wajar Nang. Sanggeusna nginum cai anu dikeuman ku Mustika Buana Putih tos dipastikeun jadi tunduh. Sakedap deui oge gugah Mang eta teh. Bener be omongan Raden Buana Sumbing. Kira-kira saparapat jam kaliwat si Konceleng ngulis si kudang terus diuksila bari ngabagikeun paneteupna kanu araya di dinya terus ngomong sorangan dina jero hatena. Duh, ya an percaya aing mah ya kana ya Mustika Buana Putih. Awak aing bener-bener teu karasa nyeri deui ayeuna mah dada nu tadi kepeunangan teh teu nyeri sama sakali. Rampang kieu tenaga oge pulih deui sapinuhna. Yan hebat keampuhan Mustika Buana Putih. Aing beki yakin we Mustika Buana Putih bisa ngubaran jadi incu ya waduh. Raden Buana Sumbing harita katingali nyarita deui ngagaruwahkeun si Konceleng. Kumaha ieu Konceleng? Percaya ayeuna mah kana kamampuhan Mustika Buana Putih teh. Dipercaan dan ayeuna mah Raden. Tetela keampuhan Mustika Buana Putih teh memang hebat. Yo abdi asana teh jadi ngorak deui Raden asli tah duh. Syukur atuh ari kitu bayi. Syukur Ari Konceleng percanten karena kemampuan ieu Mustika Buana Putih mah. Nah jadi kumaha ayeuna kaputusan ieu Konceleng? Nah bade satuju kana syarat kula atawa kumaha? Si Konceleng jeung Mang Odek silih teuteub. Mang Odek saukur ungeuk tanda satuju kana naon bae kaputusan si Konceleng. Si Konceleng bisa ngarti memang kabilang adil eta katang tuan teh. Matak harita si Konceleng terus ngomong lalaunan ka Mang Odek. Duh, kumaha Mang? Bunda sakumaha nu disaurkeun ku Raden Buana Sumbing. Ari ceuk abdi maka etang adil. Kan wayahna panginten Mang Odek di dieu heula ngarencangan abdi. Nyada teu parugu atuh ari anu bisa dipaku kumaha malin gitu. Nya telangkung Ki Konceleng we Bang malah. Sarengna oge memang tos teu aya pilihan anu sanes Ki. Urang kedah nampi kana eta katangtosan. Margi upami henteu nampi kana katangtosan. Oh nya bade kumaha deui atuh urang teh kitu. Ningali si Konceleng masih kena tacan mere jawaban. Raden Buana Sumbing nutup antep ka si Konceleng bari terus kedal deui lisan. Kumaha ieu Konceleng? Ari ceuk kula mah teu kudu bingung mikir. Sabab katang tuan ti kula kabilang adil ieu. Ya, upami memang parantos kitu katang tosan ti salira. Abdi bade sejang ngiringan kana eta katang tosan moal bade baha. Sumun leres kitu pangarsa. Nanging anu masih kene janten bingung teh sumun jisim abdi yo. Dina waktu ayeuna teu sawios kitu di dieu heula ngarencangan Ki Konceleng Raden gitu. Teu kudu ngarasa karagok Bang. Kula teu masalah Mang Odek aya di dieu ngabaturan Nyi Konceleng. Kula teu kaberatan. Tah ieu mustika ku kula rek disimpen deui.
Jadi konceleng ulah salempang deui kana kaayaan anu jadi incu. Mending ayeuna mah konceleng musirkeun perhatian kana acara tarung tandingan teh gitu. Saterusna mustika buana putih teh harita diasupkeun deui kana kanyut kundang kulitna. Geus kitu mah disimpen deui atau dia sakuan deui ku Raden Buana Sumbing di balik jubah baju karajaanana. Geus beres kitu mah harita Raden Buana Sumbing terus nyarita deui. Ayeuna mah konceleng jeung Mang Odek istirahat we heula. Sabab engke sore urang mangkat kanu salarangan pikeun milu kana acara tarung tandingan teh. Mangga Raden abdi ngiringan. Pami kitu mah abdi sareng Mang Odek amit mundur ka Raden gitu. Geus kitu mah si konceleng jeung Mang Odek dianterkeun deui ku Ki Anggara ka kamarna. Bari jeung leumpang Ki Anggara negerakeun panuhuna. Sabab si konceleng daek ngilu aub kana acara tarung tandingan teh. Kowe nganuhunkeun ka jang konceleng. Jang konceleng daek ngilu aub kana acara tarung tandingan. Ya mudah-mudahan we yang konceleng bisa menangkeun eta acara alias jadi jago panggung gitu. Ya mudah-mudahan beki abdi bisa menangkeun eta acara tarung tandingan jadi jago pangunggulna anu jelas abdi bade usaha sakuat tenaga sangkan bisa ngawujudkeun kahoyongna Raden Buana Sumbing gitu daki. Atuh hari gitu majang konceleng terus jarang gula ngarasa bagja yang jang koncelengnya tujuan kana kadang tuan di Raden Buana Sumbing. Ya gayaan bisa ngayakinkeun siluman-siluman di negara Segen. Yang kaum manusia jeung kaum siluman bisa ngajalin dali kaduluran teu pakia-kia. Dan bahaya nu dirugikeun. Manusia jawa siluman itu dah yang konceleng. Nah ieu mah istirahat we heula. Engke sore gula bakal ka dieu deui pikeun ngajemput ka dieu. Saterusna Ki Anggara ninggalkeun si konceleng jeung Mang Odek. Si konceleng jeung Mang Odek harita katingali abus ka kamarna. Si konceleng diuk di gigireun tempat sarena. Kitu oge Mang Odek. Diuk di gigireun tempat sarena. Si konceleng neuteub ka Mang Odek bari terus nyarita mepeuskeun ka Simpe. Kunaon Mang Odek meni kuat ka menghulang kitu geuningan. Naon teh Mang? Kunaon ki? Ngan Mang mah asa teu percaya keneh ya jadi. Ki konceleng rek miluan ke acara tarung tandingan dalam kayu. Jadi jago nu hiji-hijina di kaum manusia tur utusan ti negara Buana Sagara. Tah pastina oge anu jadi lawan Ki konceleng teh siluman apana. Nah Ki konceleng teh sieun gitu. Terus terang can kebayang kumang mah itu can kebayang. Sami we abdi ge teu kabayang Mang. Puguh ya pengalaman anu munggaran keur abdi mah ye. Ngan anu pasti abdi bade sakuat tenaga. Lakonan naon anu jadi pancen abdi engke. Ieu mah mending urang ngagoler lamang lah ngarah engke sore awak urang jadi segar ieu teh. Geus kitu mah si konceleng jeung Mang Odek pada ngagoler di tempat sarena masing-masing nganti poe sore. Waktosna tanya kapan deui wae. Alah
ada diacakeun deui seriasi konseling dinten ieu. Nuhun kasadayana punten ya. Insyaallah lah enjing urang lajengkeun. Oma weekend di Dadali selalu manca mohon bayah yoyo pabrik kerupuk Sarina selalu manca atur nuhun. Bu Haja Dul Latif oge sami mararanco atur nuhun pisan. Mohon teras oge sadayana lah mohon pokokna mah dinten ieu hatur nuhun pisan kanggo sadayana wargi-wargi anu saratia teras ngadawu dongeng Sunda Ti Dahlia dikumkeun dinten ieu sim goreng ti dongeng Sunda Ti Dahlia haturkeun wilujeng tahun anyar tahun Hijriah pambugia segala rupa naon cita-cita orang anu teu acan laksana di tahun kamari atuh ayeuna tiasa kalaksanakeun tiasa kahontal tiasa ka ijabah doa-doa urang sadayana oge perilaku dina tahun kamari anu kirang sae pambugia tiasa robi tiasa hijrah karena tingkah paripola anu langkung sae dina tahun ieu kitu tah mohon sarehat sadayana sarukses sadayana dina tahun ieu mohon urang ngelakonan tahun ieu pinuh katawakalan pinuh kasobaran pinuh kasumangetan pinuh katakwaan ka nu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala agung semangat urang milari kasab langsung semangat orang jalani hirup kumbuh sadidinten ku tingkah paripola anu merenah eta anu taminya sakali dia wilujeng tahun anyar di sasi Hijriah atau tahun Hijriah di tahun ieu sim goreng anu mancan tugas Bunda dan Mary amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sadaya paratosanana punten tina samudaya kakirangan kelepatan insyaallah enjing tebang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak renggamnya Dahlia perungah gogogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios